Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra dangu, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang dongeng deui mitra, neraskeun hanca garapan nu katuna carios kalayan judul Sang Magaha di Cempala karangan Ki Leuksa. Mitra kaum dangu, hanca nu katuna waktos dinten kamari upami telepat mah parantos dugi ka ayo tuh orang pariksa kaulah butuh kebukti ya laporkeun ka karajaan. Saur Ponggawa bari terus nganjen kudana dituturkeun ku anak buahna bering ka jero lemur rek ngaloris nutas kagarongan. Tau pami telepat mah parantos dugi kadinya nya mitra. Kumaha terasna? Mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae mitra. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu, saenggeus yakin ningali ku anjeun eta Ponggawa teh marentahkeun ka salah saurang anak buahna pikeun ngebatkeun laporan ka kapatihan sabab dianggap penting pisan. Nagara nu kasebut-sebut subur makmur aman santosa kaci daerahna ari aya kajadian sarupa kitu mah. Para Ponggawa asa diwiwirang asa dicoogado kuno jahat bersaurang balik deui ka nagara nu sejena mah tetep tumetep di desa Mancala. Kapalana janji moal mulang satungtung bangsatna can katangkep mah. Atuh dohon atuh ari kitu mah nun abdi sadaya ngaraos leug-leug moal keung teuing jalaran abdi sadaya tos teu kiat ngayonan anu jarahat ieu teh. Ceuk pakuwu Mancala bungaheun pisan sabab desana rek dijaga ku prajurit anu lengkep gagaman perangna. Cag urang tuna heula. Kocapkeun deui Ki Gundali jeung anak buahna. Peuting harita teh kebat lumampah ngajauhan lemur anu tas diranjahna. Ki Gundali kawas nu geus nyaho yen cicing wae di wewengkon desa Mancala lain pibarayaeun sabab pasti bakal datang bantuan ti nagara. Tinju ringkang dinu poek ukur kacangan ke cahaya bentang bari marawa buntelan hasil ngagaradah imah batur. Gok kahiji mumungang karasa angin peuting nebakan awak tiis asa nyerep kana sungsum balung nyecep karasana kacida tirisna. Reg Ki Gundali teh eureun atuh anak buahna ge nurutan tinggal renghap narik napas panjang terus malik ret kalaneuh bereh lemur-lemur pating jarumpluk ting balegbeg teu pati jelas. Geus jauh Kang, jauh ti desa Mancala ieu rek terus ka mana urang ieu? Nah rek nengan tempat cicing anu sejen. Cek Jasman bari ngareret ka Ki Gundali anu keur mencerong ka pilemuran. Jaga gila dewek teh hayang newak urang nagara euy. Hiji we tapi dipikir deui asa matak panjang bahaya bisi teu kuat ngalawanna. Taku lantaran kitu kapaksa ngejat ngajauhan lemur mending urang nempo si demplon heula euy geus heubeul sono. Cek Ki Gundali karek ayeuna make inget ka bebene na nu aya di basisir laut teh. Suka teh bagus poho tadina barek diteang ku uing lah. Cek Jasman anu boga kapanasaran ka awewe tukang warung sabab manehna ge bogoheun ngan kahalangan ku Ki Gundali. Alicia suka nyawanan dewek ulah sok ngarewong ka dunungan sia bisi kawalat nengan deui we awe maloba ieu. Cek Ki Gundali bari terus leumpang deui. Angin peuting ngahiriwir karasa tiis mani nyecep sora sasatoan leutik nu disada peuting reang patemalan. Cari cangkas, bebece,
Simut gadung jeung lonok rame papaesan jempling na peuting. Ki Gunali jeung anak buahna terus lempang teu eureun-eureun ngajak ngajauhan desa Mancala. Niatna geus buleud rek kebat ka basisir laut nu memang jauh ti desa Mancala mah moal tepi ka sapoe. Teu karasa lempang teh geus jauh pisan. Para teu kanyawan langit geus sibar ku pajar. Manuk saeran beger mapag balebat anu nyingaraikeun lalangse peuting. Akhirna bray we beurang daun-daun jeung jujukutan katara baraseuh ku cai ibun ngagarendang tinggurirap katojo ku cahaya sang surya nu karek medal. Ki Gunali jeung anak buahna ting kurumuy dinu bala buukna baraseuh rumis. Suku magis komo deui sama peuting lempang ngagarisan jujukutan nu lamokot ku ibun. Beurang Kang urun heula capek kagok geuy ge deui di warung. Wah aya warung di mana can puguh manggih sapoe deui. Sia masok nyawan tu teh nyawa di Lebak teh aya lemur gunakeun atuh mata teh lain awas kanu geulis wae sia. Cek Ki Gunali rada nyiniran dume Jasman sok ngaheroan wae kamu. Hahaha akang mah sok kitu. Jasman nyerengeh ngarti kana maksud omongan Gunali. Leok nengko terus norobos ka kebon eueuh beungeut geus kapoyanan karasa haneut asa seger. Manuk ting kaleper sineut raceleng kagebak nu ngaliwat. Jalan anu disorang nurugdug mudun bekilan nu beki lenglang. Tutuwuhan carang nu loba teh ukur manjah jeung kaso. Sakapeung-kapeungeun manggih tangkal malaka jeung kanyere. Gok kanu rada legok heat deui nanyak jog anyog ke kebon awi. Boleh aya jalan satapak menilidig paranti tukang harit ngaliwat. Ki Gunali atoheun terus mapai jalan satapak nu geus bisa dipastikeun bakal anyog ka hiji lembur. Teu salah kira-kira jam 8 isuk-isuk kadenge sora hayam jago kongkorongok jeung sadaya anu keur nutu. Ki Gunali ngareret ka Jasman. Dengekeun kumaneh sora naon eta? Sora ekek jeung situn ceuing. Geblek deui sia. Teu paling pisan. Cik atuh boga gegebir teh goreng teuing. Rajok tah ceuli teh. Ngara bisaeun ngadenge. Ki Gunali buncelik bari ngalieu. Harnya sora naon atuh? Cek Jasman bari olohok. Tuh dah mane mah belegug. Sora ekek jeung situn ceuing mah teu kudu dicatur. Ti leuweung loba tah dengekeun. Kuing mah sada sora nu kadenge deh sora kasintu jeung nu nutu. Lain kasintu hayam jago eta mah sidik geus deukeut ka lemur. Cek Sahro. Bener ngan si Sahro nu bener keneh ceulina. Mesejen mah kudu dirojokan liangna. Bongan geus goreng patut pangdenge deh euy. Cek Ki Gunali bari terus lempang pungkal pengkol. Geus deukeut ka lemur ya. Heueuh nya. Tageuning kadenge ayeuna mah euy. Bener sora lisung jeung halu. Tapi nu nutuna mah da teu kadenge. Cek Jasman kituna teh bari nyerengeh. Bagus ya Jasman. Mondong ngabaca doa sia belegog. Ganeng barina ge. Ki Gunali ngagebes nyarek ngomong. Atuh jep Jasman teh jempe ukur ngalieu ka baturna nu di tukang. Bari ngalindat kawas monyet terus seuri ditahan. Akhirna jog anyog ka sisi lemur. Sora hayam jeung sato sejena beki eces kadenge. Sora lisung ting jelendrung mata kewaas. Ditema ku hayam jago kongkorongok. Pantes di pilemuran di pasisian. Gok ka jalan rada gede bus ka jero lembur. Imah teh kerep buruan lalega caraang. Bara resih-resih hade piara. Kawasna bae urang lembur geus ngarti sarta sadar kana mangpaat
kabersihan. Jalan melah lembur ngabulungbung taya kalakai jukut. Kenca katuhu make kamalir bersih deui teu pinuh ku luntah. Mun datang cirincang teh moal mengpet teu matak nyalangkung cai di buruan, teu matak betaheun reungit. Ki Gunali jeung anak buahna oge najan kalakuanna jahat jeung talenges, hari kana kabersihan jeung kasehatan menyaho. Resepeun deui. Joy buruan bersih. Jalan caraang kegembangan kedemujuna mangkak. Aku betah di dieu bae euy da resik pikaresebeun. Rajin urang dieu mah resep kana kabersihan juga nya. Nya bener di lemur kieu mah euing ge betah. Mun meunang mah rek cicing we di dieu lah. Moal ka mana-mana deui. Cek Ahwani. Wan siapa boga kewajiban kudu ngawula ka dewek. Rek naon cicing di dieu da moal aya nu ngaku. Piraku eueuh nu ngaku asal sarua we jeung urang dieu. Mun urang dieu resep kana bebersih, urang ge kudu nurutan. Mun urang dieu resep miara kembang nyieun patamanan, urang ge kudu nurutan. Mun urang dieu resep kana gawe bareng gotong royong, urang ge kudu kitu. Piraku teh nu ngaku, piraku eueuh anu ngawawuhan. Nyatang tuh moal aya nu ngaku. Mun urangna mah hiwal beda jeung batur. Da bara-bara aja lah mah satoge teradaekeun ngahiji jeung nu beda kayang mah. Cek Ahwani bari papeta. Gini bisa ngomong maneh teh. Nya bisa da boga bibir, boga leta jeung boga uteuk. Monya boga uteuk cik pikir rek milu ka sa maneh. Nya Kakang. Cek Ahwani omonganana teu akur jeung eusi hate. Dasanya nama leuwih betah cicing di hiji lemur. Hirup kumuh kawas batur, babarengan ngawangun desa, boga anak boga pamajikan, boga pajeg pancen jeung sajabana. Bener si Ahwani? Bener Kang. Jempe atuh ari mah rek milu jeung dewek. Ahwani teu ngomong deui. Mesejen ge jempe teu kungsi dilagok ka hiji warung jasman mani curing hak. Pangawasna kana warung mah bok ngomong badi nunjuk. Tuh aya warung Kang. Urang jajan heula. Jadi awas sia di kana hakaneun mah nya. Cek Gunali nyiniran deui. Nya awas da bohong panon. Bisa ngece pa tukang. Urang nyimpang. Urang jajan heula tapi awas. Di dieu mah urang nemongkeun sikep baragajul euy. Sing sopan sing bager. Urang ngadatangkeun picuregan batur. Mangga Kang, mangga lah. Natiluan ngajawab baheula-heula. Leok atuh mengkol blus ka warung gek dariuk dina bangku panjang. Ngajajar diukna sopan. Teu nemongkeun picurigaeun. Tukang warung teh hiji awewe geus kolot. Buukna campur jeung bodas. Tapi sehat bersih. Kadaharan ngajajar dina meja. Dituruban kabeh oge moal dieunteupan laleur. Sarta dijamin sehat. Moal ngadatangkeun ka sakit. Wilujeng sumping bade ngaleueut. Cek tukang warung sopan jeung someah HDKS mah dikaresepeun anu rek jajan. Yumun be aya jigo bibi. Oh aya mangga ke urang ngadamel. Sadayana ngaleueut cikopi ieu teh. Cek tukang warung nanya bari neuteut. Anda abdi we sorangan ieu mah netiluan cikokobok we make gula lah. Cek Gunali bari nyereng. Tukang warung ge seuri. Ujug-ujug ngarti pasti eta mah banyol. Kang sok arianeun. Ci susu abdi mah bi. Cek Jasman bari ngacungkeun jempolna. Alah. Nah, kumaha ki sia make jeung hayang ci susu kawas boga pangalawa ya di deun teh. Nah, balaga teh make jeung hayang minum susu sagala. Jawa atuh dulungan ge ugur ci kopi sia. Ulah sok agul adi jadi jelema. Mun boga pangasilan saeutik, ulah sagala hayang kudu diukur ku kemampuan. Cek Gunali bari papeta.
teu panujueun ngadenge omongan Jasman teh, tapi Jasman mung eleh pok nempas atuh dagang mah walian gawe babarengan usaha babarengan tapi nah nginum di beda-beda piraku akang cikopi ari kuring cikokobok pan kacida teuing atuh eta mah aduh minta cikopi sararea ngara adil jeung waladra euy. Ki Gundali seuri kop kana Jalabria am dihuapkeun. Tukang warung teu nanya deui geus ngarti kana jajan. Pastina oge eta mah banyol atuh terusnya gikeun cai kopi 4 gelas sok dibikeun. Leuteunana mah mangga wae nyanakan sakapalai panganu awis marilah di dieu mah. Nuhun bi nuhun tapi eta sabaraha pangaosna tah? Cek Ahwani bari nunjuk kana koja anu ngagandung dina tihang. Oh, da eta mah moal diical, paranti emangna ari ka kebon. Temal nu boga warung. Oh, moal diical nanging kumaha upami ical we atuh. Keun gua abdi di artosan ieu sabaraha pangaosna nya? Ah, isin atuh margi tos rada awon. Margi tos lami eta mah. Sawiya tos awon oge abdi pergi ku koja deui lah. Kumaha tuh da carang kojana oge atuh Ujang. Cek tukang warung jadi wani ngabanyolan. Geus puguh koja mah carang. Geus teu kudu disebutkeun. Bibi mah sok kitu. Sok lah ku abdi di artosan. Nanging upami bibi teu aya maksad ngical mah kieu we atuh eta koja keur abdi ari abdi bade masihan artos ka bibi. Sakapalai bibi lah bade di parhatoskeun. Tukang warung mikir tayona bae jadi karunyaeun kanu butuh. Najan kojana geus lalayu sekar ge nya akhirna mah dijual. Ngan hargana teu pati mahal. Beda jeung harga koja weutehan. Nya mangga we atuh ari priyogi mah mung artosna mah sadipasihanana we bibi mah moal ngahargakeun. Tak geuning, nuhun ah. Ahwani atoheun terus ngodok saku cereng mayar koja. Tukang warung corohok kelantaran Ahwani teh mere duitna loba. Aya 10 tikeun harga koja anu teu. Mangga canak di, abdi mah ikhlas ridho tah nyangakeun. Artosna nambi barangna ieu. Cek Ahwani terus ngojengkang ngarawel koja. Ujang, ih nah seueur teuing da pangaos teu ge henteu sakieu. Bibi mah isin nampina Ujang ya. Ulah isin mah gawe tampi bi. Nya nuhun atuh. Nampi artosna nyangakeun barangna nya Ujang. Punten we kojana carang. Cek tukang warung bari ngampihan duit, bus kana jeroeun kutang. Ki Gundali gogodeg nyola lampahan Ahwani teh. Tadina marek dicarek ngan teu wasa, bisi boga warung jadi curiga. Kapaksa diantep heula we. Ngan sajeroning barang dahar teh hatena mah ngageremet. Malah mah kukuleutus jeroning hati. Kurang ajar cenah si Ahwani. Duit meunang hese capek teh dimonyah-monyah kitu make jeung kumawani meuli koja carang sakitu mahalna. Lain bibarayaeun cenah sifat kitu mah ngolokeun meakeun. Kitu cek garentes hatena Ki Gundali. Ari Jasman jeung Sahro teu laloba pikir hare-hare. Sabab cek pamikirna duitna meunang-meunangna usaha teu ngarisikeun ka batur. Kumaha karep rek kitu rek ieu oge nu matak jongjon we barang dahar kalayan tenang. Sanggeus sareubeul barang dahar malah mengahaja meuli keur di perjalanan, terus malayar masing-masing. Geus kitu terus amitan leos arinit nuluykeun perjalanan. Teu karasa geus kaluar ti lemur eta leumpang mapai jalan desa anu kenca jeung katuhunana rajeg tangkal juar jeung tangkal mahoni. Atuh ieuh jalan teh hawa seger sabab angin ngahiliwir. Bari leumpang tepok Ki Gundali ngomong, "Ari sia Ahwani, nah barang beli teh teu make gira-gira. Lamun maksudna sia meuli koja mahal-mahal deui.
bogoh sia teh ka tukang warung. Ki Gunali ngareret ka Ahwani nu nyererang koja. Lain kitu Kang puguh sok butuh keur ubar Kaligata. Kitu tah. Apaan Akang ge geus kanyawan. Kuring teh buka kasakit matuh sok Kaligata. Cek Ahwani teu kirim-kirim manehna mah kalah atoh aya nu ngajual koja teh. Ya sok ngabarang beuli mah kaharti ku dek oge. Sarta moal ngahalangan ari butuh koja mah. Tapi cara jual beulina anu teu bener teh euy. Nama mah teuing kawas loba duit wae si laing mah. Nya teu karasan dengan duit hese. Pan meuli maksa Kang. Meuli butuh. Pan ku Akang ge kasaksi si Bibi teh moal ngajual tadina mah. Tapi kuring butuh ayeuna si Bibi ngajual ieu koja nu matak. Ku kuring dibayar mahal Kang. Gitu. Hitung-hitung ulang tarima ya tuh Kang. Belegog sia. Maksud aing mah lain kadinya. Mun si laing nemong-nemong duit. Sarta balaga nurutan anu beungar kawas sudagar batur teh bisa curiga sia deuleu. Cik ngeundeng aduh jiga naon beungeut si laing teh sakitu kawas bungaok teh teu ngarumasakeun pisan tuluy ukur ku pangamoga. Nah pantes maneh mibana duit gede rek percayaeun batur ka maneh. Mikir Ahwani ngahuleng diomongan gitu teh. Ras ingat yen peuting tadi tas ngaranyah urang mancala duit emas jeung barang anu berharga sejena diringgit dibawa kabur. Ras deui inget kumaha lamun nu boga warung curigaeun. Kumaha lamun aya anu maluruh kumaha mun manehna dicuriga. Gebeg we reuwas. Geus mikir kadinya mah. Aduh, kumaha tuh Kang? Kapikir sia. Kapikir Kang. Syukur sia kitu mah. Ngan ayeuna sia kudu sadar kana kesalahan. Da Gusti bira mah sarta kudu narima kana hukumanna jig sia leumpang sorangan dek jalan mana bae oge kajen teuing. Asa tepi ka basisi laut sarta tepung di warung si Demlon. Wayahna ulang hayang bareng jeung dewek. Bisi mawa sia. Ceuk Ki Gunali ngomongna bari pepeta. Panonna molotot bakat ku amek. Ngadenge kitu boh Ahwani boh baturna rada reuwas jeung teu pati panuju. Tapi saha nu wani baha kana kahayang Ki Gunali. Tiluanana ge eueuh nu waniun sabab sieuneun kapaksa caricing teu wani baha. Nah sia teu ngomong. Sanggup atawa teu? Sanggup Kang, sanggup. Jeung sia init bisa didewek. Mangga Kang, mangga. Ahwani ngareret ka Jasman, ka Sahro silih teuteub. Tapi teu ngomong geus kitu Ahwani kapaksa nyimpang nerobos ka kebon bako. Terus mapai-mapai ka malir, maju ka hilir, dijajabkeun ku paneuteub nu tiluan. Angin ngahiliwir manuk recet di sarada. Ahwani beuki lila beuki jauh, tungtung nangiles kahalangan ku tatangkalan. Renghap Ki Gunali narik napas jero rada amek najan Ahwani geus misah oge. Sabab cek perhitunganana lalampahan Ahwani teh ngabahayakeun. Ayo tuturun deh. Awas ya Allah boga lalampahan ka si Ahwani. Naon-naon teh mawa karup sorangan wae. Kudu badami naon-naon teh. Sabab kudu mikirkeun kasalamatan. Lantaran kehidupan urang beda jeung batur. Mangga Kang, mangga. Cek Jasman teu loba omong. Da geus ngarti kana maksud jeung tujuan Ki Gunali. Terus lalempang deui maju ka kaler nu dijugjug teh basisir laut. Rek nepungan si Demplon tukang warung teh nu geus jadi langganan Ki Gunali. Cagtuna anu keraya di setengahing perjalanan. Mitra kaum dangu ayeuna urang nyelang nyaritakeun di lemur nu tadi kaliwatan ku Ki Gunali teh. Saditinggalkeunana ku Ki Gunali si Bibi tukang warung mikir salila-lila. Sajeroni ngaladangan nu jarajan teh hatena inget wae jeung anak buahna. Pangna jadi pikiran deui pisan jeung kacurigaan Ki Gunali. Yen si Bibi tukang warung teh heraneun. Naha jelema pantar Ahwani
make boga duit anu sakitu robana. Di mana eta teh? Nah bener rezekina anu halal atau menang teu bener. Pangna mikir tapi kadinya kaayaan Ki Gunali jeung anak buahna kalotor. Dalekil buuk jabri kumis rogok, awak ting berhil, beungeut teh bosongot budi amprotan. Heuh aya sari-sari jalma bener bageur da beda dina sikepna. Paling siang eta teh rombongan garong meureun nya tadi teh. Da geuning rata marawa buntelan duitna loba tapi kaayaan Rarudin kitu nya meureun. Pasti garong tas babadog di lemur batur. Kitu cek pamikirna tukang warung. Barang keur ngahulang kitu torjo lain nu datang tarumpak kuda aya opatan. Kabeh marake pakaian karajaan. Sing horeng Ki Sarja jeung Ki Mursila di baturan kuduaan. Tujuanana ngaronda desa hayang nyaho kana kaayaan pilemuran. Nah aman atawa henteu. Ngetumpak kuda salsenaker teu dilumpatkeun. Da di jero lemur sarta butuh waktu nu laluasa pikeun nitenan kaayaan eta lemur. Beres ya lemur ieu mah anger wae nya jalan resik bersih. Hawa lemur seger angin ngahiling diripik betaheun euy. Ceuk Ki Sarja bari luaklik nitenan imah-imah nu di sisi jalan. Matak jologan pati sok sering ka dieu ieu teh. Da eta batak nineng pagarkeun teh cenah ngan hanyaka lain mah geus jadi raja. Langka ngider babarengan jeung urang pan. Nah make hanyaka kan bae untung eta teh. Sugan deh bisa nuyun ka urang, bisa naikkeun harkat darajat urang. Mun jaga naon kitu juragan jaka bumi jadi raja. Piraku urang doan teh diangkat jadi senapati atuh Mursila. Wah di mana henteu? Saha nu nyaho? Nyaho teuing teu nyaho kuring oge. Tugu nih. Ki Mursila nunyu ka warung. Nu harita geus lowong. Anu jalajan teu aya saurang-urang acan. Naon? Warung? Nah bet kana. Kadahareun wae maneh mah kawastara manggih wae. Tapi teh salahna lamun urang deureuh heula di warung. Saung keuring oge hanaang kitu yeuh. Mitra opat kuda ngadeuketan ka warung. Sora sapatu kuda kadenge plok-plak patemalan. Sakapeung kadenge kuda disadang ngahiem. Terus mengkol regeureun. Batumpakna jerat jero tarurun. Kuda dicangcang dina tangkal. Sarta nutumpakna ngadeuketan ka warung. Si bibi kaget nenya datang teh. Terjol bijil brek deku bari nyemah. Teu wanian cengkat bakat ku ajri. Nopatan rangtung rek asup ka warung. Teu tulus lantaran kahalangan ku si bibi. Nu geus deku bari nyemah. Bibi kaula rek ngadeureureuh di warung ieu. Mah geus ulah kitu pangabakti bibi katarima ku kaula. Ceuk Ki Sarja bari neuteup ka si bibi tukang warung. Atuh geus kitu masih si bibi cengkat. Pok ngomong sopanaker. Hapunten anu kasuhun. Rumaos kirang hormat teu tiasa ngabageakeun. Jalaran gamparan sumpingna teu aya iber heula. Hapunten 1000 kali. Hapunten bibi teh. Sekali ge mah bibi tong loba-loba teuing capek ngitungna. Ayeuna mah sadeakeun cai herang keur kaula ieu jeung lalawuhna keur ieu panakawan kaula. Ceuk Ki Sarja kanu tiluan nyebutkeunana teh panakawan. Ki Mursali ngadilak tapi teu ngomong. Narima we disebut panakawan oge tapi adi nu duaan mah da bener pangiringna. Teu ieu kasigeung hatena. Malah hatena atoh darek diajak jajan heula. Sumangga atuh caralik juragan. Cek tukang warung terus manehna ge cengkat. Dedongkoan bus ka warung. Meja dielapan. Ari Ki Sarja samarakan cagugek dari yuk bangun tumaninah naker. Bibi kumaha kaayaan lemur ieu aman atawa henteu?
Kisarja mimiti mariksa kitu nate bari rutret nitenan kaayaan didinya. Ayah hibar pangesto berkah teu aya kajantenan naon-naon di dieu mah agan aman ayam tentrem teu aya bancang pakewuh. Temal si bibi bari mangut sopanaker. Tara aya bangsat. Tara agan. Tara aya garong. Ah teu aya juragan aman di dieu mah. Syukur eta nu dipikahayang ku kaula ge. Tapi coba dengekeun saanyana nagara teh kiwari keur haneut. Lantaran di ditu di dieu kadenge beja ngeunaan kajahatan. Malah aya nu tiwas dibinasa, aya nu digadabah kahormatan, aya oge nu dirampas harta banana. Nya syukur lamun di lemur ieu teu aya kajadian kitu mah. Ngan kade sing waspada bisi nu jahat mapai ka lemur ieu. Sabab sahanteun anu jahat teh bakal pipinahan da di tempat sejen keur dijaga ku prajurit. Jadi teu mustahil lamun nu jahat teh pindah ka desa sejen. Mitra barang ngadenge katerangan ti Kisarja kitu. Si bibi tukang warung meni ngajenghok. Ras ingat kabalad Ki Gundali nu jajan di warung eta. Ras deui ingat ka salah saurang anu meuli koja bari jeung nyurigakeun sabab ngaluarkeun duit teh kawas anu teu make perhitungan. Bari jeung rada asa-asa kok si bibi teh nanyakeun, pangapunten juragan abi teh sajatuh maros. Nanya ke naon bibi? Desa mana anu tos janten korban anu jarahat? Sabaraha urang anu jahatna? Kumaha dadeganana? Cek si bibi hayang ngakurkeun jeung nu jajan di warung manehna. Nah kawas jaksa wae make tatanya kitu. Si Kisarja teh kerung. Teu asa-asa mitra. Barang teh nyaritakeun kajadian tadi. Utamana ngeunaan Ahwani anu maksa meuli koja sarta nemongkeun duit anu loba. Malah mayar koja ge duitna kaleuwih. Atuh puguh Kisarja teh kaget ngadenge kitu mah. Curing hak sarta nimbim kacurigaan kanu opatan. Akur jeung laporan di desa Mancala atuh yang nu jahatna aya opatan. Nya mungkin bae sabada ngagalaksak di desa Mancala maranehna kabur ka desa ieu. Tah kamana tuluy-na bi? Cek Kisarja bari mencerong ka si bibi. Pami percanten mah kakaler arangkatna teh bangun anu salse pisan. Si bibi nunjuk kakaler. Kakaler? Dak bayar heula kabeh engke digantian ku kaula. Mun geus dibayar buru-buru singkil urang udag anu opatan. Ceuk Kisarja tuluy kaluar pangheulana. Himur tala anu katempuhan mayar cereng dilunasan. Ulangna henteu dicokot dibikeun ka si bibi. Celak-celakana kudana beretek sarerea negarkeun kuda mapai jalan nu diliwatan ku Ki Gundali sabatur-batur. Mitra kaum dangu panon poe beuki luhur panasna mani moreret. Dangdaunan pating arulang oyag-oyagan ketebak ku angin anu ngahiliwir. Manuk-manuk haliber bari recet di sarada patemalan jeung baturna.
Kisarja jeung baturna terus nyemprung dina kuda, ngudag Ki Gunali jeung kanca-kancana. Taneuh ngebul mumul kaluhur ku tarik-tarikna kuda anu lumpat. Kaparengan jalana teh lempeng jeung bersih, henteu garegok da hade piara. Atuh kuda teh beuki gancang lumpatna da teu aya anu ngahalangan. Keur mah eukeur kuda perang boro-boro di jalan rata, najan dibawa ka Tegal nu bala ku jukut oge moal burung gancang lumpatna. Nya akhirna Kisarja jeung baturna bisa ngudag kanu tiluan, geus kaciri rentang-rentang pakeanana harideung, buukna jalabrig, Kisarja atoh kacida. Tuh dak, geus kasusul pasti gitu tuh. Bari nunjuk ka hareup. Tapi ngan tiluan apa cek si bibi mah opatan. Saha nu nyaho saurang deui mah keur ki heula. Cek Kisarja bari terus negarkeun kudana. Atuh beretek sora sapatu kuda ngaguruh. Taneuh ngabueu mumul kaluhur. Kulantaran geus beuki deukeut kanu tiluan, kadenge sora anu ngaguruh teh. Ki Gunali ngaranna gret ka tukang anabreh aya kuda diterageun saopat-opat. Nu tumpakna make pakean kaprajuritan lengkep jeung pakarangna. Puguh we Ki Gunali teh reuwas. Adah, cina gadak, aing udah geus, pasti penggawa karajaan. Ayo lupa deui. Cek Ki Gunali bari ngajleng kana gawir. Barang-bang lumpat ngahaja teu mapai jalan supaya teu kasusul kunu tumpak kuda. Jasman jeung Sukro Jasman jeung Sahro ting rarenyag. Red ka tukang breh nungudag gajeleng-gajeleng nuturkeun Ki Gunali bareng-beng lumpat dinu bala, tapi teu matak jadi halangan da geus tuman. Tilu jalma lumpat tarik bari marawa buntelan. Nya puguh beuki curiga Kisarja teh. Cilaka lumpat manten euy, hayo gancangan euy. Cek Kisarja bari nyepretan bujur kuda. Kadali dicekel ku leungeun kenca jaul-jaul kuda lumpat mani nyerempeng sora sukuna ngagurutuk. Gajleng gorobas kuda luncat kanu bala. Geus teu mapai jalan sababuronan ge lumpatna ka kebon kaso. Gajleng-gajleng kuda pating jaraul ngaluncatan rungkun kaso, rungkun manyah jeung balumbang. Mencar euy, mencar. Cek Kisarja mere parentah. Maksudna supaya musuh buru-buru ka udag. Barang-bang Ki Mursila teh kakenca rek megat pijalaneun musuh. Nu duaan ge nurutan. Lumpatna mencar megat pijalaneun Ki Gunali jeung baturna. Cager harta mitra hanya kal kabujeng neng. Hatur nuhun kana perhatosanana, insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.